Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan jalalil wal ikram. Shadaqallahul adzim. Oh, kemudian yo, Jang, onen kadi yo, apa yang ngomong yo? Kadi lah ya. Oh, cari di dia ya. Nah, bari kabar sih. Anon. Pecah heula, apa yang ngomong ya penting lah, pecah heula. Ah. Aduh, mulah. Oke, yo, Nen. Abah rek ngomong. Kan kayak penting aya acara di masjid. Abah tadi tas sambayangnan lohor diundang suraya perajaban tunak milu tante Kan bisa, Bah. Oh. Nah eta bener kudu milu rajaban mah sebagai pemuda Kan bisa. Hah? Kan bisa. Nah Kan bisa. bisa Bisa. teu bisa Aya acara nu sejen. geuning Aya acara nu sejen. naeun aya acara naeun Pokona mah aya acara nu sejen bae. Kan aduh bisa. kumaha ieu geus anak kieu atuh geus ababa nu rajaban pangajian umpamana uneun aya acara penting mah sikajeun teh abah sakalian bari hongke ngomong ieu di abah poho ya Allah bari abah kan ereka ngalancarkeun motor heula bari jalan-jalan bari ngajak umat kabeh suruh pangajian rajaban nah tah kitu kan nyadak eta na kasur duit bayar ka bubidan uus Sama sih. itu ke kamar ini mau bayar 100 bae bisa sabaraha gerahap Oke. lumayan iya ya kayak lancar aduh aja sepion kudu heran mah aduh goblok riba saha riba ieu la ilaha Bah. 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 Aduh. Ini nyandak ya 100.000. eta sakalian ka bubidan keun dah Enak ya. hampura gitu ka bubidan Karena bisa motor. Hati-hati di jalanan, Bah. biar lancar abah hayeun aja Hati-hati di jalanan. Assalamualaikum. Assalamualaikum bubidan. Bade bayar kamari keur abah diperiksa, ada bayar. Makanya bubidan. Terus bade balik bayar. ala lancar motor Bismillahirrahmanirrahim ah apa bae reman di motor aduh Yuk, asan. Gaheun. Aduh, anjing ini ketidur. Ini kopi naik. Aing keur bangunan bobo repot aing lah. Bangunan bisa kopi mah teu Kamari boga Iya. duit jeung babayar iya utang. Lah, kasare aya bek kepo sia mah. kan selaku babaturan. Teu aing mah jeung jama miskin mah teu babaturan. Boga mah. Ya, care. Bebel. Mang Farel Saganying. Assalamualaikum. Tam lah. Naon di? Aing malah si beungit. Kan mau bersantai ujur. Lah,
Ayo sekali nyot duit. Kok eta ge nyaho? Cenah payu 6 juta. Beungeut meureun 6 juta. Utang? Aing padu. Payu pas 2 juta rasana. Ah, sok ngaco. Ini duit aing deh. Ini sok pohoan siapa? Ulah dipupohokeun. Ini dia. Kare pakai meli Ah, dengan. Anjir. Said. yo. Cair Ah, siap. duit sia aing teh butuh. Itu dihitung nanti. Usah percaya ka aing eta duit 2 juta. Pas ya. Pas. Ini tidak legan sih. Yang lebih sok 20.000 jeung sia lah. Karunya aing mah. Geus ya urang geus narima duitna nya. Oh, Kudu menang kompensasi tante. ya lah ka aing dieu. Cenah payu 6 juta. Beungeut. Geus ya. 10.000 bae. Rek sabaraha? Rahasia. Geus aja penting. Ada jual beli mah di mana mending kan. Ah, teh mohon gede teuing 5.000 eta gua. Tuh jujurna. Sekajian lah. Berek gede lain syukur malah. Icing. Si orangnya santai lah dengan dia. Rahasia. Iya kopi sih. Wah, aing kira balangsak. Murah tuh eta gede ge mah beli. Eta cak keneh nu tak dibikeun. Enggak. Cair kayak buat Karena tabungan teh. Ayo mare, tulungan naik mare. Tulungan. Aduh. Katang. Awal motor awal. Sana, lumayan. Tandarkan. Geus aja. Ya Allah, kata tadi kunaon geuning nyusuk gitu. Kumaha Bang Kokom? Cari tanah ke belajar kan motor anyar. Oh. Meuli ti dewek kumaha sih? Kan sih bisa. Ibu keur bisa mah bisa, geus berawas keur bujang. Ane keur ngalalancar. Untung tepae ge Oh, wah. kabeneran. Padahal enggak ngarep pae gitu bisa tahlil. Yang beas. Waktunya sasi panel berhenti. Lah gitu. Geus ieu tumpan-tumpan KBD enaeun. Geus kabeneran ngarungkul dari heuh. Angkat Oh. penting aya acara di masjid. Heeh. Rajaban, malilu deui. Ya insyaallah Insyaallah, lah. Hari urang mau bisa. Hah? Mau bisa? Bisa. Moal. Kunaeun? Moal bisa. Heuh, kunaeun? Konser di di meni bola kaler. Bola kaler. Itu kaler wah. Heeh. Aku sewa aja. Sampura. Wih nyari awak tadi. Geus nama urang kayak nyamperin ke peti kok. Bola di masjid dah. Siap. Insyaallah. Kumaha, kumaha, Berkat Pak, tahu. Hah? Berkataan. Aya, bari urang neangan berkah, jeung berkah. Apa berkat nambahkeun lah. Atuh berkah nangko. Geus sana kieu bae abad pulang lah, didorong Kumaha bae. pulangna? Didorong bae. Teh dirupkeun ieu ah. Geus ka ditu lah. Ade. Mana ya mobil ka tengah heuh? Hah? Mana mobil ka tengah? Pae. Eta nu diarep-arep. Eta kamu nih. Kau bener. Tulungan emang masuk tulungan. Gak, malah. Geus kajing geus kolot ieu. Jangan ieu. Sarana di mana teh orang ayana di perjalanan bagian terpenting dalam perjalanan di sholat dan saya yakin kalau sudah mengenal orang yang bisa melaksanakan sholat berjamaah, Allah akan memberikan kepercayaan umat Islam akan berjaya. Apa yang dibimbang saya kumaha bahkan ada suara dan ada ini tapi ini Allah yang memberi pelajaran itu makanya sahabat sakit disampaikan ini peringatan suami pas Nabi Muhammad SAW agar orang tinggalkan orang sadayana diangkat jantan umatna sehingga tiasa
kana syafaat pertolongan ti anjeunna engke di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hiji kejadian anu dahsyat di mana-mana baik mun urang ningali hiji kejadian anu sangat luar biasa anu takjub biasa orang bibir urang soge bagian subhanallah. Dina prasangka jalma-jalma anu ngorengkeun anu ngarendahkeun ka Allah sampai-sampai Allah mengorbankan kesucianana demi kemuliaan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta tibiguna rame bae jadina tepati jelas tong nama betah mah. Betah nama jelas ke nama dong nama. Umat kabarana nya berkata bae. Berkata mana teh? Sarapi. Tuh dibikin saya tuh. Dua. Berkat ini. Berkat, Pak. Bukan neangan berkata di meni. Teu bagian meureun. Terus sudah kieu. WS, kamu teu bagian berkat. Anu karunya ujung makan kari hiji kumaha ieu? Ulah bae. Anu kolot Kumaha kari hiji? kolot heula kabeh. Anu kolot ngalah. Ngaraji Kumaha sok. Gam, terserah kumaha. Om Gam, reng. Om pim Gam, reng. Anu perbuatan batur. Lagi lah. Mandi ngaji parawin dan teh ka bagian berkat. Bendengan dia. Aduh, ih. Orang ini jalan kali itu, aku aneh. Kela isina tah aya bandeng. Saya tahu na aing Kela bandengna aya mah. endog, tak kering tempe. Ih ulah iman urang. Bagian endogna urang bandengna. Adil. Cenah tadi geus pingsut. Iya. Lah salah di bae.